Muhtasar Tadkiratul Qurtubi Sohifah 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fin nari wadiyan. Inna fin nari satuhne iku tetaping dalam neraka wadiyan jurang. Yukalu dan ucapkanlah kode wadian lam apa lam pihi hayatun iku tetaping dalam orang iku hayatun saban orang nahwi raqabatul jamalikum pamane gulu onta tawilu haing dawane yasi orang masyiratul sahri ilalakon sabulan talsau kang nyerat tarkisulati daraka salati wong kang ninggal salat pinalika wadik dalam mangkana jurang payung lamang kang ngulak semua popurahe orai jasading dalam jasade sitar kisolati sabina ing 70 sanatan tahun semayan hari mangka kari-kari arara pelukan cara roplotan lah mu apa dagingnya si wong kang tinggal sholat tersolati dalika ing wong kang ninggal sholat hidalikal wading dalam mangkono jurang. Inna binnari wadiyan sutune sanyana dina jero raka nyaeta teh aya jurang. Iku lam anu dingaranan jurang eta teh jurang lam. Pihi hayatun terus di jero jurang eta teh aya orayan. Loba seueur orayna. Kulu hayatin nahu raqabatil jamal jeung setiap-tiap oray eta lir seperti gedena teh lir sapertikeun beung onta tapan beung onta gololede eta orena segede-gede kitu tawiluha masyiratun sahri jeung ari panjangna oray anu aya dina jero neraka nyaeta teh panjangna sarua kos model urang leumpang lalakon sabulan. Jadi panjangna teh lalakon leumpang sabulan kos model di leumpang sabulan sampai ka mana nya entah dari Bogor ke Jakarta bahkan mungkin lebih. Talsau taraka salati anu bakal nyeureut naon ka jalma anu osok ninggalkeun salat. Bidalikal wadi dina eta jurang terus lamun urang diseureud ku oray eta payungna samuha maka bakal ngagulak burahna pijasadihi sab'ina sanatan ngagolakna dina awak urang 70 tahun. Terus lamun urang geus kapacok oray eta sumayan hari lah muhu mangka awak urang daging urang bakal aroplotan begitu. Wayang fa'u li adamihi terus sampaikeun ka nyaesa tulangna doang. Eta jelema pikeun jelema anu osok ninggalkeun salat siksaana. Bidawalikal wadi dina eta jurang wa inna fi jahannam
pidalika dina eta jurang wa ida fi jahannam wallahu a'lam bishawab.